Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallifi hadal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ikhlasu sareng ari ikhlas eta yakhtalifu beda-beda itu ikhlas biikhtilafin nasi kusabab beda-bedana manusia. Ari ikhlas teh benten-benten kusabab benten-benten darajatna manusia dina kaimananana. Ari syarat makbulna amal teh ikhlas. Syarat ditampina amal teh kada ikhlas. Hartosna ikhlas teh logat harfiah mah bersih. Bersih naon? Bersih mana? Jadi amal soleh teh kudu bari bersih mana. Upami urang midamel amal kasayan, tapi manah urang teh bari keheul, eta bersih sanes mah henteu nya. Hartosna bersih di dieu teh Bapak teu gaduh tujuan kasalianti Allah. Jadi lamun urang amal aya tujuan kasalianti milari ridona Allah, ta eta teh teu ikhlas namanya. Sapertos urang salat karana hoyong katangar ku jalmi. Rek salat ayeuna mah ngarah ku tatangga disebut jalma getol ibadah. Nah, jadi eta mah hoyong katangar ku jalmi. Henteu aya tujuan milari ridho. Istri taat ka caroge. Lamun karena hayang naik uang jajan ikhlas sanes mah. Sanes. Sabab ari uang jajan mah sanes Allah. Leres ya? Jadi nu disebat ikhlas teh sederhana we Pak. Maksad mana teu aya tujuan kasalianti milari ridho. Urang angkat ka pangaosan. Naon niatna? Palai kenging ridho Allah. Tah kitu Pak. Sakitu pentingna ridho Allah, leres Pak. Pangnikmat-nikmatna ridho. Dipasihan ku jalma anu teu ridho masihanana, nikmat mah Pak. Moh. Bapak teh haus pangyarakeun cai ku bojo tapi teu ridoeun. Nyodorkeunna ge bari baeud. Nikmat eta ikhlas sanes kan? Sanes. Eta ikhlas kan. Ikhlas teh benten-benten. Nah, saperti dieu wal ikhlasu yakhtalifu bi ikhtilafin nasi. Ikhlas teh benten-benten kumaha darajatna manusia dina kaimananana. Tuh. Jadi atuh ikhlas teh kumaha iman? Muhun. Ikhlas teh kumaha makom? Numawi di dia diteraskeun tingali fa ikhlasul ubadi. Maka ari ikhlasna jalmi-jalmi
nu ibadah dina makom abidin. Ubad namina abidin. Abidin teh logat harfiahna anu aribadah kabeh. Abidina nu aribadah kabeh. Tapi tah abidin ge bogaeun ikhlas. Kumaha ikhlas abidin? Eta salamatu a'malihim, salamet pirang-pirang amalna itu ubad. Minar ria'il jali tina ria jali wal khofi jeung ria khofi. Tah nu disebat ikhlas ceuk dina makom abidin mah bersih hatena tina ria jali jeung ria khofi. Ria jali, ria teh hoyong katangar kan nya. Hayang kauluhkeun hayang ka eta ku batur katingali ku batur. Gitu. Tah, ari ria jali ria nu nemrak. Jelas eta mah. Pedah loba batur di luar di tukangeun salat terus. Nah, karena hayang disebut ahli ibadah ku jalmi hayang dieuleugkeun ku jalmi. Nah, eta ria jali eta nu kitu. Ari ria khofi kumaha ria khofi mah samar. Ria samar. Kumaha nyumput ibadahna mah. Salatna tahajudna dipoekan masjid. Tah nyumput kan? Tapi dina hate aya angkeuhan. Lamun batur nempo uing keur salat nyumput meureun ceuk batur teh ikhlas ya eta teh ibadahna sabab nyumput ceuk manehna eta ria khofi ria eta ge kan nu matak bersihkeun tina hayang kaangkeuh ku jalmi hayang katingali ku jalmi nu mawi ngaikhlaskeun ibadah teh Kang hiji tong hoyong katingali ku jalmi itu atuh kudu nyumput cenah teu kudu nyumput kan jalmi seueur urang salat naringali jalmi ka urang sawios ngan urangna teu hayang katingali gitu jalmi mah naringali ngan urangna teu hoyong katingali anu penting mah kitu we wios jalmi teu kudu nyumput atuh salat teh moal berjamaah rek nyumput we euna mah wah sanes gitu kan manah urang teu hoyong katingali ku jalmi hiji kadua tong hoyong kanyahoan pan aya nu teu ningali tapi nyahueun beja ti batur si eta teh getol salat nah beja ti batur ulah yang kanyahoan nepi ka kulantaran salat tahajud teh nyahoan wae batur da sok jam 3 ka masjid api-api leungit cenah mawa obor pareum ngetrokan imah batur jam 3 Kang menta seuneu ieu oncor pareum. Nah. Eta teh hubungan teh dekeun nyaho wae batur yen kuring teh sok tahajud. Gitu ngetrokan imah batur. Ari kitu Kang rek mana deh? Peuting-peuting liliaran rek tahajud. Dibejakeun deukeul hubungan teh nyaho na jaman. Hayang apaleun. Hayang kanyaho ulah. Terangeun batur wios ngan urangna teu hoyong kanyahoan. Mun ka sohor urang ahli ibadah. Sawios ka sohor ge da urang mah teu hoyong ka sohor. Urang mah teu hoyong kanyahoan, urang mah teu hoyong katingali ku jalmi cukup katingali ku Allah kanyahoan ku Allah. Upami jalmi teu nyahoeun Allah uningan teu kan? Uningan. Allahu Akbar salat tahajud sorangan bari masjidna suram batur sarere batur anu nyahoeun tapi Allah mah yakin uningan kuring keur salat tah cukup Allah nu uninganna cukup Allah nu ningali teu hoyong ka kuping teu hoyong ka nyahoan ku jalmi teu hoyong katingali ku jalmi wa tah diajar ikhlas teh piceun tah eta diajar ikhlas nu katilu ulah hoyong dibalas budi. Nah, pada sok aya nu hayang dibalasnya
ayeuna ngalalauk ya bedahkeun balong ek mere ka tetangga sabab mun ngalapeuteuy hayang dibere ku manehna tah eta mah hayang dibalas budi ari teh ngalapeuteuy teu mere isukan aing moal mere lauk geus bungan teu mere peuteuy eta mah hayang dibalas unggul terus Kang ulah yang dibalas cukup nu bakal ngabales amal urang mah tah gitu jalmi mah bisa ngabales Pak paling ukur semet eueuh hungkul mising terang ge nya bisa ngaganjar jalmi moal kana ibadah urang moal paling uluh si eta ahli ibadah tah kitu hungkul geus sakitu-kituna teh naon bisa mere surga mah moal nu bisa ngaganjar saha Allah tuh mata cukupkeun ka Allah Kang ulah make hayang dibalas budi kaopatna ulah hayang dipuji tuh sok aya nu hayang dipuji banyak bebeja bisi apa mau aing geus 4 tahun tahajud deui dah hayang dipuji ku batur si eta ahli tahajud ulah jadi teu hayang katingali ku batur teu hoyong kanyahoan ku batur keun bae batur ningali jeung kanyahoan kitu apal terangan urang sok tahajud kahajeun teu hayang ieu kanyahoan teu hayang di balas budi teu hayang kaopatna kalimatna teu hoyong dihargaan pan aya nu hayang dihargaan aing mah lina hayang dibalas sia teh kehed ka aing ngahargaan atuh bener sok aya kitu teu hayang dihargaan cukup nu ngahargaan mah Allah leres kan ieu mah hayang dihargaan ku jelema arek nyeuna amal alus ka batur ulah kan dan ke jalmi mah ari urang amalna ikhlas mah ngahargaan ieu leres kan teu kudu hoyong jalma pan sok ngahargaan kana amal soleh batur gitu liwat ka urang ge sasampoyongan sabab naon rumasa pangnyeunkeun imah ku urang geraku teu ngahargaan leres kan penting mah sing ikhlas amal soleh batur mah ngahargaan sorangan sing teu hoyong oge leres tah kitu tadi ajar ikhlas teh niceun we eta nah eta teh ngubur amal lamun boga amal kubur hartina kubur teh ulah ditemrak-temrak marah batur kanyahoan ulah dikubur teh hartina naon tong diaku ku hate urang nu boga amal nah kitu kan eta hartina dikubur lain kudu nyumput malah manorek sedekah ke Kang aya ditemrakeun alus naon sebabna uing maksud rek nyontohan ka batur ka mana rek sedekah ka masjid sabab masjid keur direhab ka mana Kang ka DKM rek naon rek sedekah 200 juta ka masjid meunang dibejakeun kitu meunang mun niatna keur nyontohan batur marah batur mikir aduh si eta mere aing hayang mere tah gitu rek zakat Kang tuh disebut cumput bebeja rek ka mana Kang aing rek zakat mapaikeun duit ka fakir miskin deh maksudna naon liang hayang dieuleurkeun tak mah niat urang mah rek nyontohan kanu baleungar supaya zakat kos urang leres kan nah gitu teu naon ka mana Kang rek salat naon maksudna nyontohan batur sinu derek sok ngan lamun ka mana rek salat ngarah kanyahoan batur tah eta nu ulah mah ka mana rek sedekah ngarah batur nyarahoan uing sedekah ulah eta mah Kang mantak innamal a'malu bin niat saur Kangjeng Rasul amal mah kumaha niat sing sae ari rek ngurekeun amal teh kudu ngalawan nafsu Kang da aya tukang mangaruhan goreng naon nafsu itu sok mengaruhan goreng nafsu mah urang geus ikhlas di imah eta di jalan aya we nu ngajakan ria ka urang aya apa munggah haji we Kang munggah haji ge urang teh ikhlas rek ibadah ke di Mekah malah mun perihun di dieu sok teu kaburu rek istiqomah berjamaah ke masjid keburu sabab aya keur di sawah lohor teh asar aya keur di pasar gitu
suka ganggu di bumi mah engke mah di ditu mah di Mekah lah rek jongjon salat teh ka Masjidil Haram ibadah hunggul duit mawa urusan banyak. Oh nanaon geus diatur ku pemerintah pan kloter nu ngurusna aya kloter sabaraha. Oh mun leungit anu neangan tenang lah rek ibadah eta ti dia mah geus ikhlas kan. Tuluy dianterkeun ku tatangga ku budak ku indung bapa ku mitoha disolawatan terus kan salatullah salamullah anterkeun ca minantu rek ka Mekah ya ceurik urang teh geus minta hampura ka kolot ka dulur berangkat ka karana kapal nafsu datang setan datangkan hati dar teh naik kapal apal doa nanti dia naik kapal geus ditalar doa naik kapal doa asup ke Masjidil Haram doa asup ke negara Mekah geus apal doa sabada tawaf apal nah geus ke Mekah karena dina kapal geus robah nu tadina ubudiyah dina hate pinu diganti kanggo wisata dina kapal teh lain maca doa naik kapal subhanalladzi sakhkhara lana teu dibaca eta mah naon atuh ngitung jendela kapal ditahan saha ngitung jendela kapal Kang teu sunat-sunat acan nu nyunatkeun ngitung jendela eta ngitung jendela kapal kunaon ngarah aya bejakeunun aing ka di mana balik jendela kapal teh sakitu engke bejakeunun tos ti Mekah berarti aing pernah naik kapal janelana sakitu eta pangaruh nafsu oke cenah maka ditanya atas dibaca doa naik kapal poho sih da maca da kalah ka ngitung janela kapal oke cenah lah di mana geus asup ka Masjidil ka tanah haram Mekah rek dibaca doa wis ditalar ti dieu Allahumma hadza haramuka apal turun tina kapal jet teh ban turun ka hana di kapal Saudi di Jeddah ka Mekah heula da kalau terakhir pareke di jalan teh keur tumpak beus teh kan rek ka Mekah aya geuningan anu kieu teh eta cirina asup ka Masjidil ka tanah Mekah gitu gamal Al-Quran tak masuk ke gerbang negara Mekah aya doana sanggeus asup teh kan lain maca doa culang cileung mun poan ramena kota Mekah nah eta diilikan poho deui doana teu dibaca teh eta pangaruh nafsu kade kudu dijaga mentah kudu dilawan nafsu teh culang cilung aing maca doana encan teh ka Masjidil Haram aya doana aya Allahumma antas salam wa minkas eta doa asup ka Masjidil Haram atuh borong cu ka Masjidil Haram ningali wah Masjidil Haram atuh kan Jakarta teh Istiqlal asa hebat ti dieu ari geus nempo Masjidil Haram mah Kang asa kana ngayam Istiqlal balas leutik Masjidil Haram megah diulikan atuh malah maca Allahumma anta salam teh henteu kan batur mah geus asup ka Masjidil Haram baca Allahumma anta salam liwat ka Mas'al Jadid tempat sa'i nu anyar sup ka Baitullah ngarah deukeut ka dinya jalan pintas nepi ka Baitullah maca doa Allahumma zid hadzal baita ya menepo Baitullah ngahuhulang mah yu Baitullah di Indonesia mah ukur bejana ku kapanggih ku aing-aing nah teh kalau ngulang kitu lin maca Allahumma zid hadzal baita tuh tadi baca pangaruh nafsu tuluy itikaf batul mah nawaitul itikaf fi hadzal masjid taqruban ila Allah calik ke hareupeun Baitullah geus salat 2 rakaat salat tahiyatul masjid ari mah lain salat henteu
Geus nu Baitullah teh kolocot teh naik ka lantai 2 ka lantai 3. Lain itikaf, Kang, mereka mana naik? Aing naik ka luhur, bisi ditanya kurang lemur teu apa. Ingat teh kadinya bejakeun ka batur. Ke ditanya aing lah sabaraha lantai teu apa hang kitu naik teh koloyong teh naik. Ari turun rek balik poho lawang. Pan 2 poe teh balik ka maktab. Kamana Kang teu balik ka maktab, aduh sasab ajengan. Kunaon ke sasab buka cenah balik ti lantai 3 uing teh turun we tuluy ngitung tihang Masjidil Haram. Eta teh tahan saha ngitung tihang Masjidil Haram. Teu sunat-sunat aja. Dihitung Masjidil Haram tihangna sabaraha ratus kitu cenah. Loga-loga tinggi kakar 70 lawang puyang lawang balik poho. Tadi teh biji asup teh ti mana itu. Teu apal ti Maulid Nabi itu dia. Oh di keluar ke Ibroju Taisir ka ditu. Ka hotel. Belempengan Ibroju Taisir anu aya jam. Atuh jauh rek ka dieu teh Kang. Paladak. Kapanggih ku askar, Kang di mana? 2 minggu 2 poe teu balik. Untung mun mah duit laparan. Untung aya gelang di gelang Indonesia. Bener Kang? Kalau ter 39 Indonesia. Kita aya askar mah apaleun. Kalau ter 39 ayana di mana? Oh, di Mahbas Jin. Diantarkeun ku tentara ku polisi mun. Diantarkeun ka Mahbas Jin. Torojol teh datang ceurik kunaon Kang sasab. Atuh lain nuturkeun ajengan ka kalayangan sorangan. Ajengan itikaf milu itikaf ieu mah henteu. Aduh, ilmu teu boga, ari boga kayang sorangan. Itu kan ulah gagah tak itu pangaruh setan, pangaruh nafsu. Eta nu geus ikhlas tadi leungit. Mata kena hati-hati kan. Di bumi ikhlas, bener kan? Tapi setan sok mangaruhan, di jalan jadi leungit ikhlas. Di imah malamun pamajikan nyaram salat, minimal disabakeun ka mitohanya. Jig nya baheula kami toha ka ditu balik. Kunaon? Sia menyeram salat ka aya teh. Bener Kang? Urangna mikiran ganti mah. Oh ganti wae ku aing pamajikan di kitu teh. Tapi Kang geus ka masjid. Mangaruhan nafsu hate ria teu kanyahoan. Sia dicaram pamajikan mah amek tapi ku aing mah cek setan. Allahu Akbar salat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Tepat dipurun maca Fatihah teh kan dengan duaan nu ngamakmumna tukangeun. Berosot teh 3 beus datang. Diganti make bayati ajab segala kan. Salat aksi eta mah kan hayang kapuji ku batur eta henteu tah kitu kan. Kade sing hati-hatinya kan. Nafsu teh kudu diperang, dilawan. Matak wasiat Imam Ghazali ayat 25. Dina nu kasalapan wasiatna kieu. Cek Imam Ghazali. Lawanlah nafsumu. Tinggikan himmahmu. Cek Imam Ghazali. Nafsu kudu dilawan, da sok mangaruhan goreng. Itu lawanlah nafsumu. Sebab belum teu ngalawan nafsu amal moal ikhlas. Jadi pangaruhan ku nafsu. Matak yang disebut perang akbar itu saur Rasul perang melawan nafsu di saat kita meluruskan niat sebelum mengerjakan amal soleh. Eta perang akbar teh. Dok nafsu teh yang lawan ku urang diluruskeun niatna. Laras kan? Lawanlah nafsumu, tinggikan himmahmu. Himmah teh cita-cita. Tujuan anjeun ibadah ka mana? Hayang meunang ridho. Eta tinggi-tinggina cita-cita eta. Ka mana jang sakola hayang meunang ridho Allah. Jadi mau kemana jang sakola cita-cita wing mah tinggi, hayang naon? Hayang jadi camat, tepat luhur. Hayang jadi dokter, hayang jadi profesor.
Luhur mana profesor jeung Allah kan. Jadi pang tinggi-tinggi cita-cita ka Allah. Hayang jadi profesor, wah hebat pula aing. Tinggi cita-citana. Hayang jadi jalma nu meunang ridho. Pang hebat-hebatna jami kan nu untung di antara nu untung teh nu kenging ridho. Naon untungna dagang jadi beunghar lamun Allah teu ridho ka urang. Leres kan? Beunghar mah beunghar ngan Allah teu ridho ka urang. Insyaallah beungharna moal jadi modal ibadah tapi dipake ngalajur nafsu. Tah kitu kan. Ridho Allah kan yang paling penting mah. Numawi di saat urang ku Allah teu dipasihan ikhlas hate dina ibadah, eta ibadah teh rugi kan. Malah mah anu ngahukuman batur mah batal. Batal naon? Batal ganjaranana. Ari salat mah teu batal kan? Allahu Akbar. Salat naon? Salat duha. Hayang naon? Hayang payu dagang, ngarah loba duit. Tuh. Kalon teu? Henteu. Batal salatna ku kitu? Teu batal. Dina hukum fikih mah, tapi nu batal mah ganjaranna. Moal diganyar sabab teu ya kan. Syarat diterima amal teh ikhlas. Mun teu ikhlas moal diterima. Numawi aya nadom ieu ti ulama. Kieu basana kan. Saharul uyuni li ghairi wajhika batilun. Saharul uyuni li ghairi wajhika batilun. Wa buka'uhunna li ghairi faqdika dhai'un. Nah, eta ulama dinadomkeun ngarah urang teh bisa ngapalkeun. Dari nasar masuk hese nalar nasar munadom pan dilagukeun kan. Bari saurang hariring ibu-ibu ngisikan ge saharul uyuni li ghairi wajhika batilun wa buka'uhunna li ghairi faqdika dhai'un. Saharul uyuni ari nyaring napano. Batur kulem urang gugah sabab qiyamul lail salat sunat tipe Isya matos kulem gugah qiyamul lail urang. Nah, li ghairi wajhika karana henteu karana lain dat Allah. Hartina teu ikhlas. Ari ibadah karana teu ikhlas batilun eta batal ganjaranna. Moal meunang ganja rugi. Ceuk kamari ikhlas teh ruhna amal. Amal teh ibaratkeun jungkereng nu teu nyawaan. Ari nyawana eta jungkereng teh ikhlas. Jadi lamun maung teh maung nyawaan. Ieu mah maungna awakna hungkul tapi paeh. Sieuneun mah jama. Moal. Komo mah maungan mah ku budak kalah ditumpakan boro-boro kolot bener kan. Tapi lamun mau nyaan boro-boro budak kolot ge kabur. Tah kitu kan. Matak urang kudu ikhlas ngarah itung-itung lamun badan mah nyawaan. Ari badan teu nyawaan aya manfaatna teh ya kan. Tah aya. Reka mana Kang, rek macul, boga balad, boga di mana di imah, sabarurang 10 urang jarangkung badak. Geuning teu milu paeh kabeh. Aya artina teh ya Kang. Boga balad maot sadayana. Urang ka Jakarta teu ludeung, ceuk bapak teh tuh baturan ku jalma limaan jarangkung badak ngan hanyakal teu nyawaan daek mah Kang. Mah jadi ludeung di baturan ku teu nyawaan atuh. Rek macul di bantuan ku teu nyawaan mah meuseun macul. Teu aya manfaat. Nah, batilun batal. Wa buka'uhunna li ghairi faqdika dhai'un.
gitu jeung cerikna panon eta teu guna lamun henteu karana meunang ridho Allah. Kunaon jang cerik sabab teu meunang ridho Allah manfaat cerik. Kunaon jang cerik teu boga duit tapi ridho Allah menang, naon rugina? Bener kan? Teu boga duit tapi menang ridho Allah, Allah nyukupkeun urang. Ulah kudu riweuh kan? Lamun jalma menang ridho Allah tapi teu gaduh naon-naon nu dicepeng. Ulah reuwas moal sangsara pedah teu boga naon sabab Allah nyukupkeun kabutuhna. Kitu. Matak aya jalma nu rizki mamlukna saalit tapi madmunna seueur. Boga duit ngan 200.000 motor teu boga ngan unggal ngaji tumpak motor. Kunaon disamper babaturan. Sinu ieu teu nyamper ganti ku ieu. Ceuk Allah teu ngarawas mane makeun bae teu boga motor ge saumur hirup. Ngan di mana pangabutuh mane mah apal tumpak motor pokona. Mending nyagangnya. Hayang boga sote peres ara anu nyamper we. Gitu kan. Aya jalma nu beasna 15 ton. Tuluy ditimang ku maneh ti isuk nepi ka asar can dahar karena ngiloan beas. Ripun teh kan. Eta mamluk badag madmun leutik. Batur mah boga ngan 1 kilo di dapur teh. Ngan nepi ka lohor geus 3 kali dahar. Sok aya ulin ka mitoha titah dahar. Ilit liwat ka ajengan titah ngomeledeng dahar heula. Balik ka imah geus asak sangu dahar nepi ka lohor 3 kali dahar. Eta jalma beunghar 15 ton beasna lapar nepi ka asar can fungsi dahar. Eta mamluk badag madmun leutik. Nauzubillahi min. Jadi bogana teh keur batur keur naon kan? Bener. Jarak dek ke Jakarta usaha menang 200 juta. Cek urang wah bunga aing 200 juta bisa beli kursi, beli motor balik teh, bisa beli mobil, nu teu peuti alus oge. Tuh. Ari cekaloh mah lain, eta duit nu diteangan teh keur bangsat. Ari teh na mobil nunutan. Eueuh kabeh dicokot ku copet bener. Aya nu kitu. Aya ta eta mamlukna badag ngan keur manehna eueuh. Keur satu keur copet itu. Jadi aya alamatna itu ta ieu duit ladang usaha maneh ieu mah keur copet kabeh. Naudzubillahi min ulah kitu kan. Muga-muga nu dikaurangkeun teh jadi milik urang sakabehna. Pandengareunna nya Kang. Geuning sok disodakohkeun ka masjid sawareh. Ari nu disodakohkeun mah Kang nu urang. Malah cek ulama mah milik urang harta nu sabenerna mah harta nu geus digunakeun di jalan Allah. Sok ka masjid, sok ka indung bapa, sok ka mitoha mere, ka fakir miskin mere. Nu geus dibikeun disodakohkeun urang eta hakikatna milik urang nu bakal maturan urang ti dunya nepi ka akhirat. Dikubur urang sorangan, teu sorangan, naon sabna loba amal solehna maturan urang dikubur. Rek nyukang siratal mustaqim aing jadi tumpakanana sok geura tumpak ngarupakeun bentuk kapal anu ditarik tes inten batur mah ngap-ngap nyukang siratal mustaqim teh 1000 tahun nanya 1000 tahun datar 1000 tahun mudun ka surga teh hese nepi ieu mah tumpak kapal tarik tes inten teu karasa sakiceuk geus di surga. Bener sabab amal soleh waktu di dunia eta milik urang mah anu geus ditasrupkeun di jalan Allah. Nu dipake ku urang can puguh manfaat. Pake meuli sirop diinum. Sanggeus jag-jag ngadahar sirop ulin lain dipake salat. Jag-jag teh manfaat teh Kang? Teu manfaat. Nu jelas geus disodakohkeun ka fakir miskin, ka indung bapa bari ikhlas, eta amal harta milik urang nu sabenerna. Nu sejen macan puguh manfaat berbuat tak gitu kan. Jadi lamun ibadah teu ikhlas
batal ganjaranna. Itu batal. Seperti ceurik karana lain ceurik pedah teu meunang ridho. Ceurik karana pamajikan kabur. Eta kan doiun hambur cipanon. Hambur cipanon. Eta ge musibah kan, ngan leuwih keneh musibah teu meunang ridho. So kan. Gede mana balukar gorengna kabur pamajikan jeung teu meunang ridho Allah. Cisok kan. Da moal kabur pamajikan yang mun teu diganggu mah kurang. Hakna bener kan. Atulah ku urang hakna teu dibikeun ngan disangsara we hungkul pantes kabur ge. Dalam urangna mere manfaat terus mah malah anu kabur ti urang. Bener kan? Sok teruskeun ka ibu-ibu. Lamun gaduh caroge soleh, hampuraan, berehan, heman. Pikiran ganti mah. Tapi lamun ngomong nyarekan, jaba koret ongko. Lamun salah seutik nyiksa, kabur mah. Kabur tah eta. Jadi mun kabur teh lain salah batur, salah urang. Ceurik urang kan. Batur mah ceurik teh karana teu meunang ridho. Hartina Kang musibah badag mah teu meunang ridho. Jalma rugi teh Kang, lain jalma nu dagang teu beunghar lain. Can puguh rugi, leres. Dagang teu laku jadi teu beunghar, can puguh rugi. Namun sababna aya nu sabab pakir jalma jadi soleh, bener. Cek Allah moal dibeungharkeun sia mah lamun beunghar teh jauh ti aing. Ge sok aya geus diajakan kurang Kang, hayu urang ngaji. Mung, kunaon kagok aing keur ngitung duit itu. Ti isuk nepi ka asar car angeus. Balas resep ngitung duit mung salat mung ngaji. Aya. Atawana balas teu boga duit bisa jadi kan. Hayu Kang ngaji, mung kurang para rusing aing. Awak gering juga teu boga duit. Ribu jadi segala mung frustasi. Alhamdulillah min. Ya Kang, jalma nu rugi mah jalma nu umurna nambahan. Di mana umur nambahan ngartiin teu Akang? Jatah hirup ngurangan. 2002 ayeuna. Kamari 2001. Ari ka kubur deket kamari deket ayeuna Kang. Deket ayeuna Kang. Geus kurang satahun. Aduh, lamun aing 2003 kan ieu sabaraha tahun deui. Lamun 2007 sabaraha tahun deui Kang. Geus kurang. Jalmi nu rugi mah umur nambahan jatah waktu hirup ngurangan tapi dosa nambahan. Tah eta. Hirup beuki deukeut ka kubur dosa beuki loba. Teu ka istighfaran, rugi teu Kang? Pangrugina ka kubur mah dosa mah Kang. Ampun, cek Abu Bakar Siddiq, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Saha jalma masuk ka kubur teu mawa bekal, teu mawa amal soleh. Hitung-hitung jalma mentas lautan rekana menempuh pulau tapi teu make parahu. Kira-kira kumaha Kang? Teu make parahu mau ripuh Kang. Kakarcrug ge jengker moal nepikeun. Mah artina cilaka ka kubur teu mawa amal itu. Ka mana Kang rek mentas lautan tapi teu make parahu insyaallah balik ngarap. Bener kan? Asup ka kubur teu moal amal soleh sorangan keung leres. Lamun seueur mah amal soleh darata. Ngabela urang, man robuka. Malaikat datang nanya ka urang. Man robuka. Igog urang teh daruas ditanya ku malaikat. Datang amal soleh, nulungan urang. Batak ya, jawab ku maneh. Allahu Rabbi dipapatahan ku amal soleh. Ditulungan. Malaikat rek nyiksa kana sirah, moal bisa maneh cek amal soleh.
Uing saksina ieu sirah sok dipake amal soleh. Soca pake maca Quran, cepil terang ngadengikeun anu teu puguh. Terus mikir nu manfaat. Itu lain mikir ngagarong batu. Nu manfaat hayang nulungan mitoha hadir ka mana aing ngan make mikir ya. Rek tina leungeun iya sok dipake sedekah, aing saksina teu bisa mereka. Nu ngabela urang dikubur sah? Putra atau bojo? Aya. Aya. Bojo jeung putra mangan ukur nepi ka kubur balik deui. Matak sobat urang teh Kang kabagi tilu. Aya sobat di meja makan, bener. Ahli non batur bisnis. Keur cager mah ka Perancis ka mana bareng jeung urang. Gering we urang. Aya sobat anu nungguan gering urang. Teu aya ku anak jeung pamajikan. Eta sobat nepi ka gering. Putra bojo nungguan. Tapi ngan nepi ka maot. Geus maot balik deu. Milu ka kubur teu kan? Henteu. Curik kugoakan salaki maot. Angger balik teh. Budak maot, bapak maot, budakna ceurik. Balik deui teu ka kubur. Bapana diinterogasi ku malaikat, man rabbuka wa ma imamuka wa madinuka. Man Tuhan budak jeung pamajikan teu Kang? Teu. Ceurik teh saharita balik deui ka imah menang warisan ulin. Bener Kang? Warisan leutik ka Pangandaran urina. Ari warisan loba mah miliaran ka Perancis ulin lagi Kang. Pamajikan kawin deui bari boga duit teh urang. Geus cilaka ripuh. Bener Kang? Tapi amal soleh nu maturan urang, maka teman sejati itu adalah amal soleh. Amal soleh mah begitu dipigawe ku urang, harita datang energi spiritualna. Maturan urang ti dunya nepi ka akhirat. Urang boga sedekah memeh ka Mekah. Naon sedekah sakota ka mitoha. Energi spiritualna kaberkahanana urang ka Mekah, milu ka Mekah. Matak di Mekah batur mah rek mani kala saat si eta mah ngocor. Ek dahar kabeakeun si eta mah aya we nu mere. Sabab di dieuna loba amal tah kitu kan. Itu energi spiritualna. Budak ngora keur ngorana loba alus ka indung bapa. Sok di mana rumah tangga teh milikna gede. Mitoha beunghar. Pamajikan geulis bari beunghar. Sabab alus ka indung bapa. Tapi budak nu sok nyangsara indung bapa teripuh ku si eta mah. Teang teu cenah di kantor polisi coba kudu lembu. Teang teu cenah ieu teh maling domba batur kudu digantian, era ongkoh di sajabang gantian. Ngawiwiran ko mahala disebutna. Budak kabagi dua, aya nu mahayu, aya nu mahala. Nu mahayu nu ngabubungah kolot, nu mahala nu nyiksa kolot. Bener kan? Si ieu mah nyiksa kolot teh ripuh keur budakna. Pas kawin teh boga pamajikan geulis henteu adat goreng. Jabo pakir. Mitoha hese ditanya manyun. Sangsara hirup, sangsara sok. Gegama. Aing nu pamajikan batur geuleunyu hareupeun salakina teh seuri. Ari pamajikan aing pas bemo we angger. Dibere duit teu seuri, teu dibere komo. Ripuh, sia inget ta gara-gara goreng ka indung bapa bade teh. Buahna goreng. Tapi budak nu tukang tutulung ka indung bapa. Aya dahareun kajen teu ngadahar ibu we jeung bapa sok. Manehna ripuh ge mantuan ka indung bapa. Dibubungah indung bapa. Pas rumah tangga teh milikna alus. Gitu kan? Naon sabna energina. Nah, energi bapak ge nepi ka budak. Bapak nu sok tukang berjuang jeung kiai Nasrul Ilmi ngegelarkeun ilmu. Kiai mangawuruk aing mah da teu bisa nyaangan lampuna ajingan penta ka uing mayar listrik masjid mah uing. Gitu. Ajengan katingali ripuh rek mana ajengan rek ngaji uing mangawuruk teu bisa tah keur bensina ajengan ku uing di bensinan mobil. Milu berjuang jeung kiai
pas budakna ngaji teh Kang teh hese paham. Tapi lamun kolotna tukang nyeri kiai, tukang milaraan kiai, pas budakna hayang ngaji belat ngajina teh Kang. Hese paham. Sababna daya energi spiritual ti Allah. Daya berkah hirup. Sehingga anak culang cileung teu boga berkah ti kolot. Matak urang sang geus sepuh sing sadar seueurkeun amal soleh supaya budak urang usaha teu hese untung. Ini di kamana wae loba nu nyaaheun. Leres kan? Sabab urang ge tukang nyaah ka fakir mis. Budak urang di mana cicing rarasepeun jelema teh. Tah kitu kan. Kajenting teu pati kasep budak urang, duitna teu pati loba. Alus milikna boga pamajikan geulis bari beunghar. Namun sama ku awewe ketinggalina kasep si eta mah. Lain kasep penting energi spiritual nur Allah nu katinggalina. Sabab istri anu kuat iman. Ningalina ku hate lain ku secara. Ningali lalaki ceuk urang mah teu pati kasep tapi ceuk awewe eta mah pang kasepna. Naon sababna? Kasep teh lain beungeutna hatena. Terus kan salat getol, ka kolot ngahormat, ka aing ge piraku teu nyaaheun. Leres kan? Aya nu loba duitna, kasep ongko ngan kiceup kieu mah wah jiga nyangsada aing. Teu daekeun. So kan putra Raja Amar ditanyaan ku jalma nu mawa baki inten berlian sabaki. Pinung coba kasep ongko turunan bangsawan teu daekeun budak-budak. Moal bapak. Kunaon neng? Ah moal we. Lain kurang kasep, lain kurang beunghar. Tapi kunaon datang kimuan sahabat Rasul awak besekel kulit hidung tepuguh potongan awak teh kan kulit hidung beungeut cudat cadet tapak perang kasep kumaha nanyaan ka Raja Amar kauningan ku Rasul cek Rasul jig cenah geura tanyaan anak Raja Amar panaroskeun kimuan teh Gusti Rasul pada hari Rasul mah tara bohong kan wajib bener mustahil nah mentak raja mentak kimuan naroskeun Gusti Rasul ari abdi rek kawin moal sabab teu kapikir saha awewe nu daekeun ka aing duit teu boga rupa goreng patut bener mikir mentak nanyakeun ka Rasul tapi cek Rasul arek muad maneh kawin lem mikir aing mun lain Rasul ngomongna malah percaya. Kok mau disebut kasaha Gusti Rasul ka anak raja begitu kaharti ka. Aku anak raja belegu deui ka aing. Hate teh ya aing mun lain Rasul ngobrol teh yang percaya. Geus dina hate aing cek Rasul rek kawin ka anak raja bener kitu itu. Geus dalila teh naroskeun deui. Ya Rasulullah, iraha abdi kawin. Ayeuna si ajig tanyaan ka ditu. Saha anak Raja Amar? Rowas Kang. Ka kerajaan teu boga naon sok. Beda boga modal sahabat Rasul sakitu modalna teh. Ampun teh. Matak begitu ini teh Kang lempang di padang pasir mikir. Sakapeung seuri, sakapeung ceurik. Kimuan ka jalma gelong. Sahabat Rasul sakapeung ceurik ingat lamun daekeun ka aing anak putri Raja Amar belegu bener ieu teh meureun sangsara hatena mah hayang kanu kasep mah ari kamanusiaan mah bener kan lantaran kuat iman tah eta sangsara kamanusiaan mah watireun ceurik kimu adi Suri sakapeung mun ingat aing goreng patut teu boga duit tapi kawin ke anak raja untung aingnya gara-gara sahabat Rasul seri kan tak gitu mikir lumpang tungkul di padang pasir nepi teh ka Raja Amar kali itu Assalamualaikum Waalaikumsalam cok Muad ka dieu ada apa sahabat Rasul kan aya naon utusan Rasul ya Muad hehehe seri daes arek nanyaan ku sorangan profesor ge nanyaan pi awewe pabajikan ku batur kan eraeun sin teu katarima benernya ieu ku sorangan bari teu boga modal modal naon aing rupal mun kasep urang leuheung eusan
rupa goreng banget sudah cade tepak perang. Nah, eta jaman. Aya naon cenah Muad? Muhun cenah. Kangjeng Raja abdi teh ieu cenah aya pesan ti Rasul. Tapi punten sanes ti abdi ieu mah cenah. Heuh sok bejakeunna. Heser ka bejakeun teh Bang. Bular gilir diuk geus putar-putar da hari geus lila teuing ngomong ah mangke we cenah aing. Naik kadu. Saur Rasul putri salira kudu dikawinkeun jeung abdi sok. Atuh Raja Amar teh long teh mikir. Lempo mikir kitu eta Ki Muad rawas kan. Jiga moal ditarima aing. Lebah dia mah Rasul teh bohong ya. Aing kakara manggih Rasul bohong itu. Tah gitu kan rewas Rasul bohong teh eta rewas. Pulang. Keula Muad sarantos heula ari nampik mah henteu. Pucuk matak teu ngajawab ayeuna ge nampik. Ngartieun Ki Muad. Mun sabiasa teu kitu mah balik Ki Muad cerik nalangsa ari nasib aing. Rasul ge bohong lebah ka aing mah. Ari putrina teh ngupingkeun ti lebat. Putra istri. Terus kalebat Raja Amar. Pak, aya naon tadi Ki Muad gadi? Eta nyana amanat ti Rasul, hidup kudu kawin ka Ki Muad ceuk Rasul. Tenang we, budak raja teh kan? Ditarima ku bapa henteu. Teu cenah. Kunaon ai kitu daek. Kan? Kunaon teu ditarima? Pedah kamari ge aya nu kasek. Bari mawa inten berlian sabaki. Anjeun teh teu daek pan. Komo Ki Muad teu mana naon ieu? Pedah boga modal sahabat Rasul hungkul. Gitu. Kumaha jawabna? Putra raja ini. Pak, kamari abdi teu daek lain kurang kasep kurang beunghar. Ngan ningali urat jalma kitu teresepeun kana agama Rasul. Mun abdi dihukum ku lalaki nu teu ngarti kana agama Rasul sangsara dunia akhirat abdi. Ari ka Ki Muad daek ka Ki Muad mah asal saur Rasul. Eta anak raja iman leuwih datang bapana kan. Nah, bener iman kadang-kadang budak ngalehkeun kolot. Cek budakna kitu. Boro-boro ka Ki Muad kasahanapeun Ki Muad bapa daek abdi mah asal saur Rasul. Atupan nyalahan, waduh aing mangkaning tadi cenah sarantos heula diudag Ki Muad. Kur lumpang geus jauh di padang pasir, tukang perang yo tuh. Gancang lumpangna. Wad. Dagoan. Mung era cicung. Mungkin kan. Da tadi teu ditarima era lompong we lumpang. Bari mikir lebah dia mah Rasul teh bohong lebah dia Rasul. Kakara aing manggih Rasul bohong gitu. Datang ka bumina teu direret. Mitohan eta rajana nyusul terus. Ki Muad sumping assalamu alayka ya Rasulullah. Bari ceurik ceuk Rasul. Muad kunaon sia teu ceurik? Lebah dia mah Gusti Rasul teh bohong. Bohong kumaha? Teu daekeun ka abdi teu ditarima abdi teh lah bohong Muad. Tah Rasul wong weruh sadurung winara, bener kan? Jadi terangan kana manah istri, manah putri Rasul, putri raja teh daekeun. Rasul teh gagah moal bohong kan? Apal entak dikitukeun teu ditarima sugan. Kunaonnya? Teu Rasul bohong Muad ditarima salah maneh teh. Henteu geus buku cenah. Kerduk-dek gitu, assalamualaikum, taat pemitohan maneh nyusul. Lumpat ka dapur Ki Muad. Eraeun kan. Itu. Ari datang assalamualaikum, waalaikumsalam. Aya naon raja? Abdi teh tadi didongengkeun kitu. Salah abdi teh daekeun. Kolokok teh Ki Muad di dapur. Bener Rasul teh. Teu bohong aing geus goreng sangka ka Rasul. Bener Rasul mas. Jika mustahil ge bener ya Rasul mah. Ah gitu kan. Eta raja
Raja Amar balik deui geus kabajakeun daekeun mah. Atuh Ki Muad teh atoh dari kawin ka anak raja. Gitu Pak. Dina hiji waktu naroskeun iraha abdi nikah Gusti Rasul. Ayeuna mah nyanak naon abdi? Tah cenah duit. Nu nya sakieu cenah. Anak daekeun sia mah tong kudu loba obrol. Jig ini kan itu. Duh, Pak. Eta energi spiritual. Ki Muad goreng patut ari ku awewe nu iman mah kasep ketemu Ki Muad. Asal saur Rasul. Boro-boro ka Ki Muad. Sahanapeun Ki Muad asal saur Rasul, abdi mah bapak daek. Naon sak moal salah Rasul nuduhkeun abdi. Gitu kan. Sok lamun urang sanggup moal mikir kitu, lamun iman teu beuti kuat. Moal energi kan. Itu matak jalma teh energina anu hebat mah Kang katarik di zaman sahabat aya jalma nu tukang dagang payu dagang doma batu nu baradag domana saya teh mah gering begang mah tapi payu katempona teh alus ku batur teh domana teh Kang sehingga anu aralus teh payu itu teh nepi ka anu naroskeun ka Gusti Rasul itu sahabat dagangna hebatnya payu wae dimodalan ku kuring eta dibere modal tah jig dagang ka ditu berkah ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu tike beak teh batur wae meuli jaba duit sakapung balik deui saha kan duitna meuli manehna ngamodal nya Kang 10 domba dibeli dibayar balik ka imah kantong pinuh deui ku duit sok kan tah eta teh nu ilmu kitu teh diaraji ku ahli dugal itu kana teh cenah dibayar teh geus dibayar aya jin nu mang mayarkeun malah barokah maling anu batur gitu ari itu mah lain kitu ari nu ti Allah mah karomah mah Kang itu kumaha di ditu aya duit di dia aya deui ari nu tadi mah eueuh geura sok di ditu oh lamun kitu teh eueuh Kang dibayar ke urang 200 juta urang balik aya di imah deui eueuh di ditu duit aing leungitceun bangsat peuting kan ibu ku jinna disokot deui Kang balik deui tak bedana anu istidraj jeung anu karomah tak kitu nu karomah mah bener dibayar duitna di ditu aya di imah balik aya deui di imah duit atuh gede bati kumaha lamun kitu terebeungan tere itu teu beak-beak duitna pas umur pas cai jam-jam disiukan ku jutaan jalma 4 juta jalma anu munggah haji nyiukan cai jam-jam kabeh sadaekna saat teh teu beak-beak tah anu ilmuna pe harta berkah kuas cai jam-jam itu teu loba tapi teu beak-beak urang boga duit 200.000 dibulikeun 180 kali 20 deui datang deui nu namahan kan malah jadi 300 mana sanakohkeun deui kurang ka masjid datang deui sok teh teu beak-beak kan eta nu berkah mah tapi teu ngarugikeun batur kitu na di ahli dugal mah tadi ngarugikeun batur duitna leungit eta ku Rasul di modalan Gusti Rasul kunaon nya si eta hebat si eta mah bising dagang nu goreng ge katempona alus wae ku batur doma begang jigal lintuh katingali. Nah, jalma anu cahaya ti Allah seueur kan rupa teu pati alus ge kasep ketempona teh. Matak daekeun wae sage. Tah gitu daripada jalma kasep goreng ketempona. Naon sabna teu aya nur Allah anu aya dina dirina. Tah gitu energi spiritual teh hartina berkah amal anu ikhlas. Tah gitu kan. Tak ikhlas abidin mah di dia salamet tina riya jali jeung riya khafi eta makom abidin wa kulima jeung salamet tina perkara fihi anu tetep itu mah anu tetep dina itu mah fihi nu eta tetep dina itu mah haddun nafsi ari bagian nafsu bersih amal tina riya jali jeung riya khafi sarta henteu aya karana bagian nafsu jadi turuturkeun nafsu kan fala ya'maluna mangka teu
teu amal itu ubad, al amala kana amal illa lillahi angin karena Allah, illa lillahi angin ka Allah tolaban tingkahna nyupri lisawabi kana ganjaran wahroban jeung mabur minal iqobi tina siksaan ma nisbatil amali sarta nganisbatkeun amal ilaihim ka itu si ubad wal itimadi jeung tatagenan alaihi kana itu amal pitahsilima dina ngasilkeun perkara dukiro nu geus ditutur itu umat. Tah jadi ikhlas abidin mah bersih tina riya jali jeung riya khafi, bersih tina boga tujuan tina dibarengan ku nafsu ngan amalna hayang surga embung ka neraka. Ta eta bogaan ari surga lain Allah, ari neraka lain Allah. Sarta ngaku dirina boga pagawean, ta eta ikhlas abidin. Matak aya ikhlas abidin secara ringkas, aya ikhlas muridin, aya ikhlas wasilin. Kabegitu lu ikhlas teh. Jadi beda-beda kumaha mun makom abidin ikhlasna kitu, engke tinggal ngabahas makom muridin jeung makom wasilin. Ikhlasna kumaha eta mah bersambung dina waktu nu bakal sumpinggang. Tah eta we heula. Tah kunaon kasalahanna dina abidin? Ngaku boga pagawean. Kuring boga gawe. Padahal mah ulah kitu. Kuring ku Allah dibisakeun ulah ngaku kuring bisa hirup dihirupkeun ku Allah, bisa dibisakeun ku Allah, kuat dikuatkeun ku Allah. Sanajan urang salat, eta salat teh hebat, teu ngaku dirina hebat. Karena mun teu dibisakeun ku Allah, kuring teu bisa. Nu hebat mah Allah, lain kuring. Matak lamun heg ibadah ngarasa diri hebat batan batur, eta ibadah nu can ikhlas ngaranna. Nu ikhlas mah getol ibadah tapi teu ngarasa leuwih alus dari batur anu henteu sabab urang ge teu ngaku boga pagawean sabab hakikatna ti Allah mun teu dibisakeun ku Allah cadu moal bisa urang maka pedah Allah ngabisakeun kuring jadi bisa tah maka pedah bungahna ku pedah Allah ngabisakeun salat lain ku pedah kuring bisa salat lamun kuring bungah ku pedah bisa salat ngaku boga pagawean lamun urang bungah ku pedah ku Allah dibisakeun salat teu ngaku boga pagawean. Jadi pada melanana pada melan Allah tah kitu kan eta ikhlas abidin. Ke ikhlas anu muridin jeung mukhib jeung wasilin mah benten deui ikhlasna. Tah sakitu kan muga-muga pangosan diberkahkeun ku Allah sehingga urang sadayana dipaparin manah anu ikhlas dina ngalaksanakeun ibadah supados ibadah urang berfaedah pikeun kahirupan urang dunia akhirat. Sakitu nu katurkeun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.